Lalakon poe ayeuna urang hudang jam 7 isuk-isuk tap jejer tap kantong tap rokok langsung urang berangkat nguseup. Ditingali ti luhur nya bener ieu hutan geus teu kajamah pisan ku manusia meureun. Soalna ieu menikot hararieum ieu. Jukut ieu menikot jararangkung. Mun boga doma mah sakalian bari ngarit ieu teh lur. Daripada teu menang lauk, puguh we menang jukut. Loba-loba meureun. Alhamdulillah lur. Tos dugi ka tempat anu dituju ku urang ayeuna mah. Urang bebenah ieu we lah useup ayeuna mah. Tah kieu nah horeamna teh lah. Ai di kantongan mah jejer teh. Sok kalah ngaranait. Aing teu mawa cutter deui. Urang gegel kitu nya lah. Sugan tiasa. Uang ajaran ku korek ayeuna mah lah. Hilap pisan atuh da ti bumi tadi teu nyanak nanaon. Rusuh tadi teh soalna enjing-enjing. Upami berangkatna siang mah sok pararanas lur. Sekolah jadi hideung geuning euy panas teuing malah urang teh. Uang bebenah we ayeuna mah jejer. Supados tereh mancingna. Urang bebenah kantong ayeuna mah. Hayu urang useup. Gaskeun. Nah, ayeuna mah urang nge-review ieu yo. Leuwih gobang lamun teh lur. Kapungkur di dieu abi nuju alit sok ngojay di dieu jeung barudak yo. Ayeuna mah de geuning leuwih ieu teh euy. Ayo urang cek lur. Yo. Nah, disebutna teh leuwih gobang ieu teh yo. Lumayan jero keneh ketang ieu gen. Leuwih nama. Cik urang useupan ayeuna mah. Sugan kitu aya lauk lah. Nah, kapungkur mah di dieu aya batu lur. Kapungkur mah gede batuna teh. Jadi eta ojek teh tadi itu tuh nepi ka ujung. Aya opatan ke depan di teh ojek teh. Da ieu mah teu usum atuh euy. Soalna aya kolam berenang.